Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, wilujeng patepang sareng simkuring Meta Mutiara Kolbi dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sababaraha warta anu parantos disanggakeun ka redaksi. Dina dinten Sabtu kaping 7 Oktober 2023 parantos diayakeun musyawarah ambalan Ki Hajar Dewantara sareng Fatmawati anu tempatna di kampus SMA Negeri Hiji Sindang Barat. Anu janten pamilon dina eta acara nyaeta anggota ambalan Ki Hajar Dewantara sareng Fatmawati SMA Negeri Hiji Sindang Barat. Acara musyawarah ambalan atau anu biasa disingkat musbalan nyaeta mangrupikeun acara di mana eusina ngeunaan ngamusyawarahkeun laporan pertanggungjawaban eskul pramuka salila sataun kapengker jeung nentukeun rencana kegiatan anu rek dilaksanakeun di periode kapayuna. Acara musbalan oge dihadiran ku pembina ambalan Ki Hajar Dewantara sareng Fatmawati sareng wakasek atau staf kesiswaan SMA Negeri 1 Sindang Barat nyaeta ku kersana Bapak Prana Husni SPD, Ibu Putri Intan Permata SPD, sareng Bapak Rendi Setiawan SPD. Sakitu wae warta anu tiasa kasanggekeun ku simkuring, wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap anu leuwih manfaat. Hatur nuhun anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.